ali sayyidina Muhammad. Zina teureun-eureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati kan 60 cenah enggak haji bebeja ka kiaina kiai ari doa anu paling hebat di ditu nu Arafah mau di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat saged Arafah beres doa bersama teh panjenengan ngadoa masing-masing begandeng jasa nya deukeut pan ka kiai kaget pendidikan parah apa ya lah kita bentak-bentak jangan parah terus baik dosa abdi buat diomongkan lo banyak lemak apa ini kira hati baik Gusti mama hangarungu jak jana kabehan ngerasa kaganggu atuh teh banding-banding itu sih jelema karena tuh di naon ngaranna di nasihatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk pagandengan ka besa kloter banding jasa tobat banding jasa teter diberang kena datang ke maghrib aya nu dosa naon eta mah rahasia datang ke maghrib ke gandeng kene bae ageus dan cak kiai teh geus geus maghrib geusan apa geus kurang ka Muzdalifah. Aduh, aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoak cek nya. Serak sia. Geus reda. Nggih. Alhamdulillah. Pastilah cenah aja tobat diterima. Ka kiai mah bebeja, emang sia boga dosa naon? Zina. Dibalik bae ulama ti umur 15 teureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus cek jana teh mah jajan ieu ya geus ieu mah geus ka Mekah geus tobat geus poal deui geus bagus mun tak kula jojoakan geus cek jana teh inget aduh geus cek teh cukup kula ngajoak di Arafah pasti diterima Gusti Allah teh pastikan gitu pasti nggih. Terus ke Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayan ka ayeuna nek nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai ya saya ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di Arafah ngacocoakan aya karasana lain aya deui kumaha karasana ayana jatuh ngomong geus hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa kiai ge eleh biar apa kiai lagi penasaran cak kiai teh guys, pokoknya mah aing mah percaya penuh ka Gusti Allah. Tobat aing teh karasa jasa. Nuhun Gusti cek cenah teh. Batur nyaho ieu atuh kula bahwa kula diterima tobatna. Wih, cek kiai boleh ieu. Dia ditanya di eta kanyahoan aku mah. Bobogaan gitu udah kuat. Aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima cak kieu geus ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan saja entah kaganggu gara-gara siang ngajoak teuing akibatnya kan kok kita Gusti karunya aing sekilat teh atuh kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap puntunna ieu ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu
imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihim